merenang nolongpong jalan ka gedong teh mualo bating patakonan eyang di yaumil akhir raragat teh merenang hiji-hijieun cara roplos bagjangir timbalan atuh salajengna kaula teh aya kaperyogian purwa dumungkap ka dieu nepangan salira eyang pun tenang apal eyang oge moal pati-pati jelema datang ka dieu komo jeung bari jeung isu keneh mah lamun eueuh kaperluan timbalan ke ari eta di tukang saha nyempot pirakulali yang saha apan ye teh Kakang Semar Ulu Cupu Pandawa Kakang Badrana Yaki Sabda Palon dulu itu eta teh si Olot timbalan bu eta Kakang Semar keur mamata teh geus lamur neuleuh nu jauh teh katurug-turug Kakang Semar cicing di juru kata mah kulitna hidung atuh ngageblek dedeleuhan teh parisugan teh kalangkang Arjuna kapayun calikna sepuh Ki Sabda Palon Badranaya naya genggong kapayun kang gulung tales di payun mah aduh aya anak nyerang kepinoda maji simabi pun Semar nampi kana pembagi saliranu kalayan ti payun nyangakeun semah pangabaktos kahuyuk panjenengan juragan sepuh ditampi Badranaya kalihna teh tabok pilih kirang tata kirang titik dudu ugar sareng priyoga colokong sareng sajabina maklum ciri sabumi carasa desa jawadah tutung biritna sacarana ayaana sacarana saling maklum Badranaya lain kujag-jag wae salira mah nya kitu panginten jisim abdi maseur olahraga panginten sieun kamana-mana teh jisim abdi mah kitu we leumpang jarang make senal nyeker jisim abdi mah sacara teu langsung panginten jisim abdi teh olahraga gaduh king gitu bagja gaduh sepeda listrik kok dijual ku si Cepot tenang naon dijual digadekeun atuh ieu teh jisim abdi teh jajak tuang putu saurna teh ya kaperyogian dina dinten ieu ngahaja nepangan salira leres bagja semuhun ngan saat sana hidup Arjuna ngababarkeun pamaksudan oge Kakang Semar datang ka ieu wewengkon tumali jeung urang budaya timur budaya apik titih rintih nastiti tur ati-ati saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa mun mipit kudu amit mun ngala kudu bebeja nyukcruk walungan mapai wahangan malapah gedang disebutna supaya naon supaya temelengkung bekas nyalahan timbalan laras ieu waktu urang negrakeun rasa syukur ka numur beng alam kuwidi mantena urang tiasa ngariung mungpulung bongkok ngaronyok mudah-mudahan riungan urang teh kaasup kana haplah mubarokah timbalan urang syukurkeun
nikmat anu luar biasa iwari nikmat jag-jag nipat sehat kulantaran urang biasa bisa silaturahim teh teu aya lian lintang ti kasehatan Semohon. timbalan ari kasehatan teh nikmat anu luar biasa hartina nikmat anu kudu ku urang disyukurkeun sabab karasa ku anjeun lamun gering teh kumaha timbalan mahal gering teh Laras kulah. sehat teh mahal numawi ieu urang dua tamprakeun dua leungeun kenca lan katuhu merdih kana asihna Gusti munajat kana karsana nu kawasa urang syukur sujud syukur ka numur beng alam sabab naon hiji diparentah urang pikeun syukur nyaeta tapakur tadakur jeung tasakur kaduana gerak gede rumasa bongan urang hirup di alam dunya diwowoi ku kanikmatan pangeran timbalan sabab lamun anjeun nyukurkeun nikmati kami cek katerangan eta nikmat teh bakal tambah deui Geuning eta. tapi sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nikmati kami azab kami ngeleuwih peurih leres Laras sepuh. kumaha cara syukurna ieu awak jag-jag Sobi. kumaha mangpaatkeun demi kepentingan ibadah sabab moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia teh lintang ti keur ibadah cek bahasa agama wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun Ibadah kian. sariring-riring dumadi sarengkak saparipolah urang teh kudu jadi ibadah boh tekadna boh ucapna boh lampahna kudu jadi ibadah lamun teu kitu rugi hirup di alam dunia lamun teu jadi ibadah rugi sebab naon cing inget manusia teh dikungkung ku pati mun datang sok ngadodoho bisa berang bisa peting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan urang nyumput dina peti besi sanajan urang ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat pasti malakal maut bakal datang anu kasep anu geulis ngahiang duka kamana ya timbalan oge ari manusia beda jeung sato Bentena kulah. anjing budug di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi urang mah manusia jabati bilatungan teu bakal panggih jeung balitungan Dah. Laras sepuh. Pangeran Maha Welas tur Maha Asih mere aturan ngagubrageun agama ka manusia supaya urang salamet dunya jeung akhirat nu matak geura sumenerkeun tekad ucap lampah urang dina hukum-hukum anu perpela Laras sepuh. nya timbalan sabab anu tadi teh manusia teh gudangna kasalahan pikeun mupus eta kasalahan urang eueuh deui lintang ti urang kudu sumener kana rahmat jeung pitulung pangeran anu ngalangkungan nyaeta syariatna Alkitab sumber kahirupan urang timbalan ulah lepas ti dinya sanajan loba gogoda sanajan urang pasti bakal ngalaksanakeun kasalahan cing inget gerak merekan ibadah urang teh diajar lir ibarat urang diajar sepeda pasti bakal labuh ngan lamun labuh ulah terus eureun tuluy diajar deui Tika pohon ngerem ning di. ngeureuh nikreuh sanajan bari jeung pateuh gunung bakal aya disahanapkeun mumunjangan
pon kitu deui dina kahirupan urang moal leupas sabab hade jeung goreng geus ngagigi dina hate urang. Tinggal urang nyelahna anu mana, nyetaterna anu mana. Balapkeun dina hate anjeun. Da moal aya jelema anu bener wae saumur hirup. Timbalan timimiti eyang Adam nepi ka ayeuna miliaran jelema cek beja mah leuwih ti 8 miliar jelema. Saha jelemana nu tara salah? Loh, cobi. Ya, timbalan tah bae jelema anu bener kumaha lain anu tara salah. Tapi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Nu matak baik lamun anjeun poho ngalakukeun kasalahan buru-buru tobatan nasuha bisi malakal maut datang. Laras kula. Mengpeung dibere waktu keneh urang ayeuna kumelendang di alam dunya hirup keneh jag-jag keneh sok mangpaatkeun ku anjeun umur anjeun mangpaatkeun dina kepentingan ibadah sabab ieu umur bakal dipenta pertanggung jawab di akhirat. Di mana wae aneh meakeun umur di dunia. Di mana wae maneh lolobana hirup di dunia. Hah? Timbalan dipenta pertanggungan jawab. Nu matak sok teh ayeuna engget-engget merekan ibadah ngan kade ulah ngarasa aing pangbenerna. Loh, laras kula. Ulah ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalan geura hontal ku anjeun ilmu ngaleungit. Loh. Ilmu ngaleungit. Ilmu ngaleungit bener. Ngaleungit kumaha Jun? Ngaleungit jirim ieu teh lain. Loh, Lamun manusia bisa ngaleungit jirim kudu dipertanyakeun eta manusia nah eta teh manusia atawa jin. tawang goib. Sabab ari manusia mah makhluk dohir. Kade. Manusia mah makhluk dohir, lain makhluk gaib jelema mah. Duping maksudna ilmu ngaleungit kumaha di dieu. Maksudna ilmu ngaleungit di dieu hartina geura leungitkeun pangakuan anjeun. Loh, Kabeh boh ilmu, boh harta, boh naon-naon leungitkeun pangakuan dina hate anjeun. laras. Boh anjeun ngangking ilmu kagagahan, kasaktian, kamandragunaan yeuh dengekeun ku anjeun sakti anu leuwih sakti, gagah anu leuwih gagah nu matak geura leungitkeun pangakuan anu aya dina diri anjeun. Sabab lamun diaku ku anjeun bahaya berarti anjeun nyaingan pangeran. Laras. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran. Ya, timbalan sanajan anjeun sakti kuati kadek, sanajan anjeun teu tira ku bedog, sanajan anjeun gagah teu tira ku bedieu, dengekeun leuletikan we dalam mun datang muntaber mah angere mencret. Angare ka puskesmas nih. Datang muntaber mah angere sepak. Sanajan tato rimil di dieu kalajengking naga jeung sabajabana saawak-awak pinuh ku tato tempo datang muntaber mah busiat. Laras kula. Na teu era tato sawak-awak tapi kababayan. Pengaruh tato tadi. Nya timbalan nu matak leungitkeun pangakuan dina diri urang. Teges kabeh nyaeta dina kungkungan rahmat jeung pitulung pangeran. Timbalan harta kakayaan ulah diaku kade. Nya tingali contona tukang parkir pe. Diajar maka tukang parkir. Maksudna kumaha tukang parkir timal boh parkir motor, boh parkir mobil. Loba mobilna teh. Motorna loba aralus, mobilna loba aralus. Timalan
di mana dibawa kuno bogana aya nyeri hate teu aya dibikeun bebas pisan contoh nah tukang parkir tapon kitu deui urang lamun ngabogan harta kakayaan anu loba cing jadi tukang parkir jadi bebas yen kabeh oge anu kagunganana ulah disombongkeun harta kakayaan anjeun da moal nulungan eta harta lamun dipakena ku anjeun teu balik sabab naon nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara tahajud wae anu tara ka Mekah wae tapi jelas dina katerangan anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana aya fakir miskin di lemur urang anak yatim diantep kalaparan fakir miskin diantep teu dahar ta eta jelema anu ngabohongkeun agama timbalan sanajan anjeun ungam taun init ka Mekah sanajan unga tahun ini ka Mekah haji boh umroh moal aya manfaat nak lamun anjeun ngahardik anak yatim lamun anjeun nyapirakeun fakir miskin lamun anu loba harta teh di lemurna teh kuduna manguriling ka tepi wiring tingali bisi aya masyarakat atawa tatangga anu teu nyangu lamun maneh masak tepi ka mana hasilna eta masak seungitna nepi ka mana ukur ku maneh sabab naon nah maneh rek geunah dina mangsa anjeun dahar ngeunah-ngeunah tapi tatangga urang ngame eta masakan nepi ka kalaparan nepi ka ngacai hayang dahareun rek tega mode kitu batu sedengkeun jelema teh anu cek katerangan Rasul jelema anu panghade-hadena teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea tatangga heula piheulakeun lamun boga harta kakayaan kahiji bere kulawarga eta kadua kakara tatangga nu teukeut kulawa kanu jauh nu deukeut heula da lamun maneh pae teh moal urang Amerika nu ngubur sia teh tatangga anu bakal ngadoakeun tatangga anu bakal mulasara anjeun geuringna maotna kulawarga urang kabeh nu matak kudu bager teh kanu deukeut heula ulah waka anu jauh Gusti nu agung sok cing aya mangpaatna ceuk kaula cek aya sangkan genah merenah tur tumaninah hirup di alam dunya ya timbalan dipenta pertanggungan jawab umur harta kakayaan tong boro umur tong boro harta kakayaan kamiskinan bakal dipenta pertanggungan jawab ku pangeran nah miskin anjeun teh arah nah miskin anjeun teh cecermet dipakai jengkel atau dipakai syukur kanu berbeng alam dari hareupeun pangeran na eueuh nu miskin eueuh nu beungar kabeh rekep deng-deng papak sarua sajajar matak di urang aya lemur pajajaran gitu ya eueuh nu beungar eueuh nu miskin sarua dihareupeun pangeran mah bo beungharna bo miskinna bakal dipenta pertanggungan jawab di akhirat ya timbalan kaula nu matak ieu geratayangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir ulah rek neangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir pangeran moal nyiksa jeung ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran ya halo akbar gante tengiring akangna eta wah waduh teuing ai mah ngadenge dakwah teh kalaka cenghar kalaka tunu lain ngadenge dakwah dia ingat ai cenghar na kudu naon eta
Cengharna kudu naon. lamun ningali balak genep kakala cenghar ingat. Ieu mah jauh. Lain naon ieu mah da jelema mah nya boga-boga pamangi boga-boga pamadegan papangi-pangi hajang lolobana ieu mah lolobana mata aing heuai wae teh lolobana diomongkeun teh ngan saukur dina teori wungkul ngan saukur dina bahasa wungkul ari prak-prakanana eueuh nya jika nu heuh kabatur kuderek barang bere kabatur kuderek berehan kabatur kuderek jakat kabatur kuderek pitro ari manehna ngadaguan pamere batur Hayang dibere wae nih. di PHP-an jakat ngadon dibelikeun jaket garong deh loh naon istilah aing Eta akan ngomong kurang garong naon atuh. di PHP-an jakat ngadon dibelikeun jaket garong gitu mah Garong kumaha ieu teh? dangukeun konsep ari ajakat teh ajangan keur para kaum fakir miskin Ya bener. ari fakir miskin teh sakitu dititip-titipkeun pisan ku pangeran dina keterangan nya ayeuna rezekina nu sakitu saeutik digubuk ku manehna bari manehna apa kana agama leuwih ti garong anak buah iblis nu kitu mah Tapi akang bener. Bener gitu. dan nu penting mah pembuktian ulah seueur saur tanpa bukur sapetang tanpa kenyataan Gitu laras. kulantaran leungeun dua sungut hiji teh urang teh kudu loba gawe lain loba ngomong Ya laras akang. mun kitu dina beungeut aya 100 sungut teh bibir wungkul baik loba ngomong Area ngomong oge pada. apana ya dakwah nu paling hade teh amal perbuatan lin Laras. gitu mah teh ge Loh. dari urang mah pan ayeuna mah butuh bukti lain butuh janji masyarakat ayeuna mah Butuh kenyataan. nya Laras. masyarakat ayeuna mah butuh kenyataan ulah seueur saur tanpa bukur capetang tanpa kenyataan Dina sungut tunggu. buktose ulah waos da geus lieur ngebacot wae mah Bener akang. ngabulak we hayo bade masyarakat palolobana mah ditipu we lolobana mah jadi objek tungtungna mah masyarakat teh nya para pamimpin urang lolobana ieu mah teu kabeh Kumaha kang? oknum nu caritakeun ku dewek teh dipake bisnis rakyat teh 5 tahun sekali jika nu heuh dina pemilihan umum mah dina pilkada mah kadak-kadak dareureukeut ka rakyat teh Geuning itu. dina kampanye mah kadak-kadak bager ka rakyat ulin ka kampung-kampung Laras akang. kadang-kadang panggih jeung nu gelo ge ditanya baligo pagede-gede Waduh. pakasep-kasep nu tara make tiung ngahaja di tiung nu tara make kopeah di karopeah Udah lu depan huis. janji yang muruluk kalian cuma janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus kejedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat Nah, rata-rata gitu geuning. kadang-kadang geus kejedog jadi pamimpin mah lolobana culang cileung neangan palingeun Para jang kokot nih. para nyang kokot jadi dibangsat nya Laras. lolobana teh teh. Rata kang. rata-rata dan nu penting mah pembuktian Kenyataan. ke rakyat mah teu butuh bau sungut henteu nu penting mah rakyat mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta jurig bejakeun cek aing gitu ji Beres. Ya eta kang. dina TV gini aing geus bosen dan le TV Yang sering ngadegi lagi ya. naon celing Yang sering ngadegi akang ngomong-ngomong TV kos nu gablek wae TV. si juri ngahina sia ka aing zaman ayeuna teu gablek TV Boga gitu akang. dicakar sia ku aing Lain boga akang. ya senajan aing kieu aing gablek TV-TV wae mah Sabarahain sih. Hah? Boga sabarahin. aing mah tara gede-gede TV mah sain we Pola lajona. lalajona cokot toong ya kuy kita Serangan jagat. dina TV ini elit politik ngebahas ngeunaan politik nih wah geus lieur Liar kang. cok itu gitu tempas di kuno ieu kieu Oh bener. tempas di kuno itu kieu gitu Ya eta. ari aing rakyat letik nu teu nyaho kana politik
nolot yo. Cilemet teh urang Cilemet we. Ieu teh ngomong ke naon si jurig teh. Da rakyat mah nu penting mah pembuktian lain bacot wungkul. bener Kang. Nya, Ya, sanajan pintar teori ge da pra-prakanana eueuh mah kadana haun. bener haun. Gitu loh. Matak aing dengan molor aing. Lain amit-amit dejang ari omongan-omongan si Cepot. Dari hal Kang Amit-amit dak kuring mangganenge dakwah-dakwah teh asa brai dicaangan, Sami asa dioboran, Sami Akang. teuing perwatek kopiah teh teu ieu teh. Kitu rupina mah eta. Da geus ditawar 3 juta kopiah teh. Usaha Kuno gelo. kalau baduit gitu. Matak lamun geus kieu majang lamun teu salat sawaktu teh lebar asa boga hutang. Sami Akang. Aslina. Terus Matak ngapae we ka masjid salat Akang. ngilu ngecas. Hey, Lolobana ngaliwat. Nya salat atuh naon deui. Nya. Ari jelema mah kumaha syariat. syariat kumaha Kang? Panjang irungna, panjang pamikiranana. Beres. Si Cepot mah pangaranna ge sastra jingga. Dari sastra. Ari sastra teh tulisan, Jingga. ari jingga teh beureum. Ari beureum teh simbol tina hawa nafsu. Matak anu digugulungna kitu hawa nafsu. Oh, Nya ya bener Akang. garihal, frontal. Naon cing sabab si Cepot frontal garihal? Kunaon Akang? Hah? Kunaon? Ngeritik wae naon cing? Kunaon Kang? Sabab baheula calon manehna eleh. Palingan tarik eta. Anu didukung na eleh jadi tarik situ mah. Palingan gitu ya babaduk. Da lamun meunang mah anu meunang mah naon teh? Da jempe lamun meunang mah kabeh ge. Santai menang mah. Sanajan pamimpinna salah dibarela pasti. Gitu. Nya bener dan nu abong-abongan teh di mana-mana calonna areleh. Eta. Oh, si Cepot mah eleh makanya geus bebeakan ngejual tanah. Teh ge tanah lurah. Aing geus eleh teh ning datang deui. Datang di kena menang. Saha di luar teh Kakang Sembar. Pun anak panginten Jun. Ai asta jingga dawala. Sumohon kadieu Kakang Semar. Kadieu Sun anak tunal dipiwarang kalebet Kakang Semar. Sawios agan eta mah di luar sok ngisinkeun. Sok ngisinkeun pun anak masuk segala dicanak. Isin harita oge apan ti dieu asbak ka dicarana. Segala dikeresekan. Segala. Boloh. Naon Kang? Jengke tuh na jandela. Geuleuh naon ngewak kunaon Bapak aing ka aing. Naon Kang? Manehna mangeunah teu ti Bapak Lurah tulu. Teu pangaresana Bapak Amar, Bapak Kade Sukamulya. Segala tuangun disayogikeun. Aya teng-teng. Aya bubuahan, Sampo. wajit. Walah itu ranginang jeung kelerna dilegleg. Manja gitu ya. Aya kitunya ka anak eling gitu ngalungan kana jendela. Heueuh jang tak geus laing. Da eueuh. Alah, lamun lain ka bapa ditengor wae. Kakolot ke doraka. Mun babu kitu lu jang. Teu wantu. Tak kitu kasep. Nu matak sakali dicing aya mangpaat teh hirup di alam dunia. Timbalan tah satuluina atuh geus kitu mah ayeuna naon? Aing geus mimbit amit ngalamenta mah. Aya naon deuh? Cobi. Eyang tipayun waya dalam Arjuna nampi kana sagarupi piwejangna baka dijantenkeun jimat parepeh kanggo kaula eyang mempenghirupe eyangna Semohon ulah. timbalan kaduana teh kaula teh bade ngadugikeun wartos anu sae eyang Wah, naon teh? rek ngabijakeun warta anu sae timbalan naon teh ya? Ieu wartos teh matak bagja kanggo salira oge kanggo Pandawa eyang.
ngeunaan uning aku anjeun Panawa teh gaduh dulurnya eta Kurawa apa-apa incu eya teu kudu dijelaskeun tuluy Nagara Astina teh pan saparantosna ditinggalkeun ku Kangjeng Rama Pandu Dewanata tuluy ayeuna teh pan Nagara Astina teh ku Kurawa nya tuluy apal eyang ge maksudna naon ari eyang kunaon teu naon ngan eyang apa teu kudu dijelaskeun deui bilih kitu eyang lali sanajan geus kolot apal keneh timalan jadi Panawa taya haknya tak kanggo nyangking Nagara Astinapura tuluy dinten kamari pun lanceuk Kakang Bima teh nagih janji ka Astina Bima nagih janji ka Astina timalan janji naon nyata Nagara Astinapura eyang tuluy teu disangka teu dinyana anu tadina kaula teh goreng hate ka Kurawa naon sing horeng Nagara Astina teh dipasrahkeun ka Pandawa eyang Nagara Astina dipasrahkeun ka Pandawa ku Kurawa timalan Gusti numur beng alam ieu teh bener Arjuna timalan saur Kakang Bima numur beng alam bagja geningan tulah goreng sangka ka Kurawa teh geningan dibikeun satengahna sadayana dipasrahkeun tobat tadi nage kaula teh goreng sangka ka Kurawa geningan bager Nagara Astina teh dipasrahkeun ka Pandawa eyang Kakang Semar timalan agan bagja dunungan anjeun laras ke ari Bima ka mana jeung Uliana Kakang Bima teh ayeuna teh nuju angkat ka mana nyata nyumponan syaratna pikeun nyangking Nagara Astina nah make syarat naon pati-pati dipasrahkeun Nagara Astina nyata ka Pandawa Nagara Astina atanapi Kurawa teh nyungkeun tanyakan naon tanyakanana nyata nyungkeun ganti tanah timalan keur nyata kanggo Kurawa sawargi-wargi tanah di mana ari tanahna teh hiji leuweung kedah dibabad leuweung kudu dibabad pikeun gantina Kurawa timalan leuweung nu mana nyata leuweung alas amer eyang naon dedengean teh leuweung amer timalan dititaku sahayu nyaeta ku Maha Guru Dorna anu miwarangna ngababad alas amer Pujar menang Gusti Patangnyate nira wis menang Gusti Patangnyate nira Kalimpu dan Mega Pudara awolan Mega Putih wala salin sumabda salin sumabda
sakedapan begawana biasa patenawang sulmar ganipun peteng penggali nyaur selebating kolbu ngecap selebating werdaya margi iya hal anu matak bahaya kanggo panawa pang Bima itu ujaring carita aya bagja tedaulat jadi Bima teh ayeuna keur ka mana nyata nuju ngajugjug alas amer Bima ka alas amer timalan susul Arjuna susul kita balik deui ke sakedap teh yang balik deui kumaha apaan ieu teh nyumponan balik deui cikayang ieu teh naon bedokeun cikayang leuwih hade teh boga nagara Astina jeung tibatan Bima asup ka teleuweung Naha kunaon sepuh naha kunaon eyang be Gusti numur beng alam Kurawa nepi ka kitu-kitu namane ke eyang naon di teh kaula teu ngartos Arjuna lain nyeuketan ka geuleuh ka Kurawa eyang tapi ieu nyaah ka hideep eyang naon teh lanceuk hideep terek diparabkeun kumaha eyang maneh teh apa eta leuweung nya nguping ge kakara eyang anu leuwih apa kumaha sepuh nah naon teh ieu Bima lain syariatna lain ngebabat leuweung amer tapi Bima sabenerna rek diparabkeun ka eta leuweung sabab lamun anjeun apal eta alas amer teh hiji leuweung gonggong sima gonggong leuweung angker leuweung angker kumaha eyang ye tong boro-boro aya manusia asup ka eta leuweung aya manuk ngaliwat di tatangga leuweung ngaliwat saluhureun eta leuweung eta manuk lagrag paeh jalma mara jam non satu marah satu mati datang ka eta leuweung jadi jelas lanceuk maneh lain rek dititah ngababat tapi hakikatna diparabkeun sabab eta leuweung pinuh ku demit siluman barakasakan jeung sajabana aduh yang kedah kumaha susul Bima kita balik deui heh Kakang Semar ieu lain di bejaan da teu naroskeun gaji si Bima Kakang Semar uninga henteu agana kolot anjeun jeung kaula teh aki-aki teh naon ngantep teu terang di sim abdi mah nemege ayeuna terangna ge da di sim abdi mah teu diwartosan eta ka eta leuweung ari kaula teh acan wartosan ka salira Kakang Semar henteu ira salira ngawartosan bedi netap tuang raka ka alas amer ya kudu apal gini aduh ya kedah kumaha susul Bima susul kita balik deui bejaan inu maneh bejaan sareng doa inu maneh sabab bahaya yakin Bima bakal diraweg nyata kudu demit eta leuweung aduh eyang jik Granit Braga lumampah buru-buru susul Bima Kakang Semar ieu nun wayahna pangapingkeun pangjaringkeun incu kaula beuna Kurawa nepet ka kitu-kituna tega Kurawa tega teuing tega sugante nya nyaah dibikeun negara Amarta rek maehan lanceuk maneh Arjuna Bima buru susul timalan yang rupina boya dalam Arjuna bakal mios erjik Granit Braga lumampah cukel maku amit yang bral olale asale wa muga nira
iya lumunur wiwit nilayang rana wewet nilayang rana Termios yang bejaan inung maneh bejaan Yudhistira Nakula Sadewa carek Bima tita balik deui timbalan bro bukan niraya lumundur bibit nilayang rana nilayang rana atuh disim abdi ge bade permios kagan Semar Padranaya ayana insuruanana para sehawa tileleutik Kakang Semar pangjaringkeun pangapingkeun incu kula Pandawa percaya kasalira sepuh percaya pangyalametkeun anak kaula aya anak kula sepuh ulah kikieuan aya anak karunya Bima pangyalametkeun incu kula Semar percaya dan timbalan tubah Bramiang Padranaya saya manga sepuh permios bra bukan niraya lumundur bibit dedeh teuing gelujang kumaha ada Pandawa Kurawa teh putuna ku anyu semohon suai sedengkeun ari kolot anu sukses teh di mana-mana boga turunan leuwih soleh tibatan bapakna wah laras suai waboa den nirahingkang samia kundur saking pangkonan begawan saking pangkonan begawan pangkonan begawan bukan nilaya lumunur wiwit nilayang rana wiwit nilayang rana pangkal dapat jalan dalam cilaka diri sorale atau wali sakali deui Tesangka gening tesangka Kurawa teh aya hate julid teh teureun-eureun laras bulan padahal kurang kumaha kaula ngaleahan mangaleahan semohon tapi geningan tetep ka Pandawa teh neundeun geuleuh nunda kangewati bubudak laras eta Kakang Semar ieu nu kadieu Kang oh ya anak ayana Rompoyo dupi Kakang Semar uninga eta leuweung alas amar teh ari nguping mah memang tika pungkur ge parantos nguping Batuna sanes wawartos apaan salina teu wawartos teu naroskeun ka jisim abdi ka mana juragan Bima bade miangna upami apa mah jak jisim abdi dicare kedah kumaha ayeuna Kakang Semar
urang susue tuang raka Ay. Leres. sakumaha nu parantos disaurkeun nemeku tuang eyang wawartos heula ka ibu ratu ibunya teh Bu Kunti Nalibrata Leres. sae Kang Hayu mangga Kang Yo. Yo. Rupuyu. kira-kira nak Kakang Bima bakal salamet lamun teu kapena kurang mudah-mudahan Kakang Mudahan we. urang ngadua we Ay. sangkan tuang raka Bima aya dina kungkungan rahmat pitulung numur bengalam Leres. ayo Kang mangga Yo. Rupuyu. hate kaula teh tetep tagiwur Kakang Badranaya Yo. sieun anu jadi lanceuk kiwari di hatannya tak kudu demit di alas kamar nya urang saengan awe agan saengan sae Kang ayo mangga Yo. Rupuyu. lamun teu mah asup kata leuweung Kakang Semarwani maturan kaula sae jiwaraga jisim abdi parantos diwakafkeun kanggo salira Jajak ka mana-mana oge. dijajab ku kaula sae hayu Kang mangga Ngajarkan Rupuyu. aya naon deui agan Ada kesempatan bagus ambil. liren teh aya naon deui Momen kesempatan momen. mangga gerabak cabalaka Oh. Kakang Semar Banar nangka disim abdi disi Banar Badranaya panginten tah eta hampura kaula teh keur geumpeur Kakang Badarnaya Waduh. Pedang besi. kaula teh hariwangnya teh kapunan ceuk Kakang Bima Kakang Semar laras disim abdi ge hariwang agan hari-hariwang nak kaula mah bisi Kakang Bima teu dahar di leuweung alas amar sabab di leuweung teh teu aya tukang baso mangka ding kabukina teh tukang baso si eta kaingan lila-lila Arjuna baulalai sabab dina waktu ayeuna Kakang Semar aduh bapak tobok sia kabina-bina teuing anas aing ungut-ungutan hapunten heureuy batok sia heureuy naon ai sia Urei wae. kabina-bina teuing ampun bapak aing mah teu ridho aya anak bapak aing mah geuleuh kasiap di baheula rek dicoret tina kartu keluarga sia aya anak kabina-bina teuing bapak kabina-bina teuing teh bapak Allah bapak juri setan sia yang luar biasa duraka ti kolot dadakan lu Tapi ke kontan gitu kan. Bayar kontan itu. tapi ka dibayar kontan eta duraka ti kolot Instan karma tuh gitu. instan karma Leres. mata keuy kade tai wayang mapan contohnya Leres. artina ai wayang mah kadang-kadang air nyebut bayangan hari bayangan teh hartina Maka kalangkang kahirupan sapopoe umatak dewek bieu campelak kanu jadi kolot dadakan dulu oh dunia itu. teu diisukeun teu dipageptokeun hitungan detik
Doraka ti indung jeung ti bapa maka de nu mata kade ka adi-adi akang tong boro adi-adi ka sahawai anu ngadangukeun boti suklakna boti siklukna ulah sakali-kali ngareuheutan hate nu jadi kolot komo ka inung madeuleu sabab syariatna urang gubrak alam dunya tengah langkungan wawatengan nu jadi inung bapa nu ngayuga inung nu kakanu nya syariatna eta urang gumlar ka alam dunya teh kapan urang gumlar di alam dunya teh geuning mung paeh nya lolobana mah sieun geuning kumaha teh hartina geunah hirup di dunya teh bener teu nu mata kudu sok kudu soson-soson urang teh kanu jadi inung kanu jadi bapa komo kanu jadi indung mah sabab naon inung ngakandung 8 bulan melenung tapi inung teu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung sanajan anak rungsing inung tara ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu nu mata kade komo kanu jadi inung matong boro-boro camplak ngeleuwihan sora kanu jadi inung geus duraka nya komo nyentak mah kanu jadi inung kade ulah sakali-kali ngaraheutan hate nu jadi inung komo ngecelakeun si mata gara-gara kagorengan gara-gara kajahatan urang inung urang ngecelakeun si socana bahaya eta jelema sabab doraka ti indung jeung ti bapa lamun dilemur kai ranu dileuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh tiruhai matak baluang anu niup hirup lir cara gamparan awak ditincak beung dicekek paling untung mangih kokotor doraka ti indung jeung ti bapa naudzubillah sumana tecana kalestoran saka mampu urang cenah milih tuangan-tuangan anu raos sekali-kali mah huapan nu jadi inung teh mesu gemangeun nu jadi inung cenah ngaclak-clakeun cisoca kabingahna lamun cisoca kabingah nyaclak disaksi ku parangga sejota parlumanten bayarobaya bakal mulia eta jelema ulah munyung ka gunung ulah muja ka sagara inung piheulaan penta doana sabab doa inung bakal nembus jagat suralaya sekali-kali masuk kumah dampa sampean ibu teh nya bersih macai narik diinum ge teu naon ya bersih mah kotor mah ulah hartina ngabersihan dampa sampeanana hartina urang tunuk taluk teh ka anjeunna kudu jadi inung sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana sok anu aya kene geura sujud kanu jadi inung upami tos teu aya datangan ka pajaratanana ka kuburanana doakeun nu jadi inung teh Robi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira sanggeus urang salat 5 waktu teh nya teu pira 5 kali sapoe ngadoakeun nu jadi inung urang mati mimiti gubrak ka alam dunya nepi ka ayeuna geus kawin geus boga incu tetep dina hatena marengan moal leungit ka Nyai Inung jeung bapa nya mata kade sakali deui mulyakeun nu jadi inung nya jang di lapang bola Amarta Kampung Rancabogo Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Wapuh kana pemerintah Desa Sukamulya anu sisepuhan ku pangersana Bapak Amar Bapak Kade Sukamulya dina raga ruatan bumi Desa Sukamulya tahun 2025 amit ampun sampurasun paralun kasang rumuhun kabatara kabatari anu ngaraksa desa anu ngariksa Sukamulya kaluhur neda papayung nu maha agung kahanap neda pangraksa maha kawasa kaler kidul kulon wetan pancerning jagat pratala
kuring nuruang riung mungpulung gumerang gembrung di luhur panggung medar lampahan pawayangan seni tradisi di hari matri dugi kakiwari karya pujangga baheula natrat dugi ka ayeuna maksud sejata sakuran dina sajroning hiburan tumali hajat desa ruatan bumi pamugi anu dipamrih sangkan silipika asih antara makhluk pangeran sangkan silipika heman ginulur karahayuan ginanjar kawaluyaan nun Gusti nu Maha Suci pamugi jadi raja panulah jadi panulah musibah lumampah pada mernah genah mernah turut tumanina sapa munut ginuluran sapa neja tinekanan amin ya Allah ya robbal alamin atuh tepang sareng Bapak Kades Yayan aya Bapak Camat aya Bapak Wawan Camat Pagaden Bapak Sekde Suryadi Bapak Odi Ketua Panitia Ibu Sri Dewi Kania Kaur Keuangan Bapak Tarjuki Kaur Pembangunan Bapak Iwan Hermawan Kasih Pemerintahan Tete Batu Bapak Tabani Kasih Kersa Bapak Eman Kadus Hiji Bapak Edi Humayedi Kadus 2 Bapak Asep Has Warsapi Warsadi Kadus 3 Bapak Tarmaja Kadus 4 Bapak Ratma SPD Ketua BPD Bapak Sana Karsana Ketua LPM Bapak Hendra Ketua Karang Taruna Bapak Aceh Heriana di Babinmas Bapak Irfan Babinsa Kang Ibuy Walawulu Bapak Wasli Ibu Erat seueur pisan deuleu Wanana Layung Kang Robert Cahaya Mas Aapud di Cahaya Mas Aapud Kang Oday Ihani Wung Bapak Dansek Saluyuan Kalijati Wabogel Abah Goweng Bapak Iye Kang Deden Odon Ibu Haja Imas Tidadap Kang Open Jabong Bapak Haji Ade Tenda Stasiun Bapak Haji Mita di Kadalangan Abah Doma Ayah Cidadap Bapak Haji Emen Cawitali Kang Rebing Kang Jegong Ada Udug Wa Aceng Gagak Rimang Lewi Muning Ayah Abah Didu SJS Walawala Baraya Buris Raya Cikaum Bang Rodin Ibu Nur Bibilitik Atapid Adapong Asarmoy Mang Debrong Pak Lan wah seueur pisan deuleu simpatisan teh nya Baraya Ngampar Jawa Barat Araraya Bapak Haji Sapro si ganteng kalem Umi Kuin Adin Sablon Wajabrig Ayah Saklik Herdi Dadan Ka Arman Baraya Ngampar Dawan Subang Ayah Kijaya Ayah Kijaya si ganteng kalem Aki Jaya Nunggu Lapes Bapak Kosim Bapak Misna Bapak Sapi Dede Tile Pak Wudidin Baraya Goler Panjalin Ayah Bos Nunu Ujang Sutisna Opik Juljol Bos Hadi Apung Jaya atau Bengkel Pak Ibro Acep Jelas Atu Sinar Barebat Purwadadi Babeh Tardi Mamah Nu Barayang Gapar GSBE Cikarang Haji Oma Haji Tebi Bos Datuk Bandawa 5 Audeng Teh Indri Haji Guru Taslim Haji Dede HKP Tenda Wakil Pido Klari Barayang Ngampar Karawang Ayah Bapak Haji Bos Robi